Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kesadayananya, wilujeng hari libur. Iya proses nyeun parab dina campuran sampo sadulurnya. Jadi carana ya sampona digangsor heula. Supaya lemesnya. Proses penggemukan dia halusnya sadulur sampai campuranana itu dicampurkan jeung parabna sejen jeung daunan oge ditambah uut oge tetapnya make konsentrat sebagai protein hewani nya konsentrat ai sampo mah ieu memang halus sabab ngandung kadar karbohidratnya lobanya ini sampo. Jadi ternak tareh montok sedulurnya mun parabna dicampur make sampo. Tareh montok, tareh gede lamun leutik keneh mah nya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maranga.